Terus kumaha deui? Nya mana teh langsung malik bun. Dan tak parah deui do cekuk we ka mata katuhu abi. Aduh, ini nyeri linu. Ya, benaros ka iya. Pami urang kawin. Iya hoyong mas kawin naon? Hoyong sakumaha? Oh iya sih ketedah. Terus pami bulan madu kemana ya nya? Iya lah kedah bulan madu. Ih, kumaha sih iya? Mas kawin alim. Di kawisan bulan madu dekedah. Iya hoyongna naon sih? Ari mana? Sana yang kawin yang mana? Baina oge. Sudi teuing aing mah. Teh, teh, tinggalnya rarai abi, meni asa garing we kieu. Padahal mah geus ngangge naon-naon teh nya skincare, MS Glow, sagala terus dianggo. Anggar we kieu nih keriput, garing. Ku obat tradisional atuh entong ku kimia wae bisi aya efek sampingna. Emang aya resepna kitu? Mana atuh bagi? Gampang atuh teh, 10 lembar daun sirsak, 5 cm jahe, 50 ml cai ketan, ditambah sasendok madu asli. Terus aya deui teu? Aya tambah 2 sendok makan cai jeruk nipis. Ah, gampang atuh geuningan eta mah. Terus carana kumaha teh? Gampang atuh carana mah teh. Godog daun sirsak pakai cai 2 gelas. Nepi ka ngagolak, tambahan ku cai ketan jeung jahe. Campur madu jeung cai jeruk nipis. Diaduk pika rata. Terus Jadi diinum. ari diinumna iraha? Diinum nama kuduna ke SMA. Aida ayeuna mah da telat atuh. Iya sobat pada keundangan teh copok makanya dia teh kojo. Kayak bikin ke tuang so, paling kita dihakan ke tuang so. Dihakan hakan eta ku aa. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak kalebat. Bun. Mang Odong? Bun. Ya, sok salik, Mang.
Aya pergi naon Mang Odong? Eta bade ka Mang Uhe bun. Aya kitu Mang Uhe bun. Oh, bade kasih ayah. Ayah si ayah mah. Aya pergi naon gitu Mang Odong? Eta bade naroskeun iuran ronda bun. Oh, iuran ronda. Tapi kala. Ari eta saca anu katuhu kunaon Mang Odong? Nigeuna kitu. Kieu bun. Kamari basa abdi ka supermarket ngantri bun. Ari di payunan abdi teh aya istri bahenol. Tah ari rokna teh nyelepet dina belahan bujurna. Oh, terus? Nya, ku abdi teh dibetot we rokna dibenerkeun. Kan jadi rapihnya bun. Terus kumaha deui? Nya, mana teh langsung malik bun. Tantap parah deui jo cekuk we ka mata katuhu abdi. Aduh, ini nyerilin bun. Oh, salah paham tahu teh Mang Odong. Padahal niat Mang Odong mah alus bener. Kek. Ari eta nu kenca kunaon deui matana sarua biru. Nya, pikir abdi teh sigana manehna terseupeun lamun rokna dirapihkeun. Terus dikumakeun deui rokna ku Mang Odong. Nya, ku abdi teh rokna diselapkeun deui we ka bujurna. Eta manehna malik deui bun. Jodoh nyok we ka nu panon kerja abdi. Tuh bun, jadi kieu. Ari Mang Odong, oon dipiara. Jadi meunang hadiah tonyokan. Budak mah. Mah, ayah rek angkat heula gawenya, rada rusuh karunya barudak geus narungguannya. Ya. Aing teh dimasak naon? Alah anu enteng we, nah ting sayur iga lah. Kan ya iga sapi teh keur mahal. Aduh, geus atuh anu enteng. Mah, engke mah ayah pulang mah orek tempe we atuh anu enteng. Kan ya tempe di Siduloh mah teu enak. Da kacang lagi ala lancur. Mah eta tempe di Siduloh kacangna murudu geus atuh anu enteng. Samal jeung enog we, ayah mah sakitu geus bersyukur alhamdulillah masih kena bisa manggih. Aduh ya, hampura pisan ieu mah. Cengekna oge geus mahal, 100.000 sakilo. Kumaha atuh ya? Mah atuh meunih hese pisan. Geus lah anu praktis meuli sang Padang. Lah lieur pisan. Ayah mah meuni tengah hargaan ka mama, padahal mama teh keur hoyong masak keur ayah. Action. Tapi nggak gaul. Action. Emang aya resepna? Resepna. Action. Obat tradisional atuh, entong ku obat. Kumaha sih ya? Action. Eta rek kasih ayah bun. Bade naroskeun Oh. Action. Nya, ku abdi teh dibetot we rokna. Tapi rokna bener. Action. Nya, ku abdi teh dibetotna. Dibetotna. Action. Oh, salah paham tahu teh Mang Odong. Padahal mah niat Mang Odong teh alus. Kek. Ari eta nu kenca kunaon deui matana sarua ungu. Biru deui. Action. Nya, ku abdi teh rokna diselapkeun deui we ka bujurna. Tuh. Action. Ari Mang Odong, oon dipiara. Action. Oh, kewe lo boleh tuang sol. Pisau. Dikeun. Sahih. Action. Paling dikeun
Terima kasih sudah menonton Obras TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Obras TV, HD Pisan. Obras TV.